Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten ngawagel waktosna. Abdi di dieu bade ngawawancara ibu perkawis dampak Covid-19 kana KBM. Abdi Marsha Madia Arafah sakola di SMA Negeri Hiji Cileunyi kelas 10 MIPA hiji. Punten ari ibu namina saha? Nami ibu Teti Liawati. Ari ibu gaduh keneh murang kali anu sakola. Gaduh. Pemisaur ibu dampak Covid-19 kana KBM teh naon wae? Dampak Covid-19 kana KBM di antawisna KBM-na teu tiasa dilaksanakeun di sakola, kedah daring di bumina masing-masing. Pemisaur ibu efektifan mana sakola daring atanapi sakola offline? Saur ibu mah efektifan keneh sakola offline, umargi KBM-na tiasa dilaksanakeun di sakola, janten aya nu ngabimbingna nyaeta bu guru sareng paguru. Pami daring mah dilaksanakeun di bumi teu aya anu ngabimbingna, janten murang kalih teh kadang teu konsentrasi belajarna. Naon anu janten masalah atanapi kendala tina daring teh? Pami kendala daring salah sawiosna nyaeta orang tua kedah nyadiakeun kuota internet atanapi wifi. Tapi teu sadayana orang tua tiasa meser kuota. Sareng oge daring mah kadang-kadang sinyalna henteu sae atanapi awon. Pamisaur ibu satuju teu KBM diayakeun di sakola dina waktos ayeuna. Pami ibu mah satuju wae asalkan aya persetujuan ti pihak berwenang. Sareng oge kedah ngalaksanakeun protokol kesehatan di antawisna nganggo masker, cuci tangan, sareng jaga jarak. Naon anu janten harepan ibu kanggo kapayuna? Harepan ibu mah sami sareng anu sanes eta mudah-mudahan Covid-19 tiasa enggal-enggal leungit di nagara urang. Janten kagiatan KBM normal deui sapertos biasa. Oh muhun atuh Bu, hatur nuhun tos kersa diwawancara ku abdi. Mugia anu dipikahoyong ku urang sadaya diwujudkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Punten bilih aya patarosan anu kirang marena sareng kurang saluyu. Hatur nuhun Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.